anu paling gak bahayakeun ku ari nu sararieun nu matak di stop ke umroh nu matak di stop berbagai negara emang kunaon gitu iya ku ari teh simet triliunan geus memasuki eta teh ti Najran teh hideung naon ngaranna Afrika datanglah ke Cina lain ribu lain miliar triliun geus menguasai Cina dicokot ku salah satu dokter dan dokter-dokter lain dicek mengandung virus corona aing mah de corona bae nu modelna naon nu modelna dokter Arab Sufyan ti Arab nyaritakeun saya bingungnya kok mun cara ngomong urang mah eta simet aya virusan tapi nyanana teu pae tapi lamun hiber mawa ka hiji lembur urang lembur parae teu kaharti virus aya dina hewan teu pae ngandung virus tapi nyana hiber entrak di hulu Haji Pendi is dead atuh urang ge lamun ngomong ngajeng virus enggak usah pakai situ dah tunggu enggak lama lagi dah tah iyalah nu mantap kasienan kabeh eta dirahasiakeun ku cenah kieu ngomong pada urangna ieu mah urang bae kayak itu ulang ngomong deui nya awas sia ieu mah rahasia aja 1000 mun 2000 ulang ngomong deui awas ya tah mun endek ka pamajikan bae jeung ka anak atuh teh mah ngaranna terus iya aneh ketak stop bro encan aya kejadian encan aya ngan dikhawatirkeun simet ka Arab aya yang nyaho mah lah cenah kieu mah bohong atuh sia percaya los teu los ya terus aing mah sapeureun ngomong can aya kejadian can nu diomongkeun kadang teu akur jeung kenyataan aslinya seperti eta sarieun kabeh stop Iran nyetop kabeh sebab ieu nu kaliber ka mana ieu hiberna wari keur neangan penangkal simet supaya ulah asup ka negara lawan Gusti lawan tentara Allah mah masya Allah ndek ieun huru hara babarieun geus puguh banjir geus puguh gempa simet lawan ku sia kamari ieu mah Haji Pendi lamun hujan simet loba diasupkeun ka botol digoreng teh jadi mah susah ti baheulapan tah mah ku ari ku sia tah simet gorengan elos mun teu malodar anak itu sia Masya Allah, maha kawasa Allah. Kuari jadi orang di Indonesia banjir, Jawa Barat banjir, Jakarta banjir, Banten. Kunaon hajunura ribut pamarentah. Iya kan urusan balai coba ti Gusti Allah. Lain hayu DPR, pemerintah duduk bersama, yuk ulah silih tuduh. Nu banjir di Surabaya anu disalahkeun Anies heran aing mah nah anu banjir di Bogor anu disalahkeun WH acak-acakan ieu nagara ieu kan ngundang azab deui kan ti Gusti Allah lain hayu pamarentah DPR kabeh marilah kita sama-sama istighfar ulah silih salahkeun jadi mah kadeleuan jasa ku mata urang ku silih urang silih salahkeunana mal beres-beres ka jeung kumaha negara eta teh memancing azab deui mata tambah deui ku Gusti Allah banjir deui mantap kulang amanat WH kalau ada panggilan ke DPR jangan hadir Pak Waridwan kalau ada undangan ke DPR jangan hadir Pak Anies jangan hadir alhamdulillah 3 gubernur nu hadir udah ulah geus mendingan urang-urang bae jeung rakyat lah geus naonan Ridwan mana sih aing mah lain Ridwan Kamil Ridwan tatangga aing dek hadir kumaha undangan teu meunang naon teu meunang Fajar Wahidin gubernur lain
Masya Allah, aing lain Anis itu ja aing bukan anak ngaran Anis. Nih ulah kaji itu ulah ke DPR pusat. Emang naon? Beusi boga undangan ulah. Teu. Masya Allah ulah silih salahkeun lah. Babarengan istighfar. Ya Allah, ieu adab ti Allah ada ieu. Nu biasa hujan sakieu teu banjir kok ieu mah banjir. Pikir ku urang, aya naon ieu? Kunaon aju silih salahkeun tangani babarengan dengan bahasa yang enak. Saudara-saudara para masyarakat, ini adalah teguran dari Allah. Marilah kita menyadari diri selain daripada kami sebagai pemerintah insyaallah akan menangani semampu kami sebagai pemerintah untuk merapihkan sekemampuan kami. DPR ge sarua. Saya sebagai wakil rakyat, saya merasakan kesedihan. Sedih di mana siapa? Ngomong doang kesedihan. Gogo rakyatnya wakil urang teu urusan urang. Nah, ngomong nu ngeunaheun, saya ikut merasakan. Jadi hayang teu aing merasakeun naon. Marilah kita sama-sama munajat kepada Allah. Ini adalah bencana dari Allah. Saya sebagai wakil Anda semua dari Partai Golkar, PDI, dan berbagai partai-partai yang lain ikut insya Allah untuk menangani sama-sama pemerintah. Kan lain silih tuduh. Ja ieu mah atuh panti Allah kukumaha ge. Beneran ieu hujan deui, beneran ieu hujan deui.